Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang. Alhamdulillah nuhun pisan upami daramang mah eta pisan anu dipiharep ku Bapa. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Anaking wilujeng tepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Sateuacan urang prung ngalaksanakeun diajar, mangga urang sami-sami ngalap kariduan Gusti. Ngalangkungan ieu diajar basa Sunda ku mitembayan ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dina dinten ayeuna Bapa bade ngadupikeun materi ngeunaan naskah Biantara Sunda. Urang kawitan tina tujuan pangajaran sarengsena diajar naskah Biantara ieu dipiharep hidup siswa-siswi anu kalintang ku Bapa dipikarisna bisa nataan bagian-bagian anu aya dina naskah Biantara. Salajengna tujuan anu kadua, siswa bisa nyebutkeun pokok-pokok pikiran nu kudu aya dina bagian bubuka Biantara. Jadi dina lawungan ayeuna urang museur kana kumaha carana urang bisa nyieun naskah bagian bubuka Biantara. Anaking supaya urang teu beda tafsiran kana naon materi anu bade ku urang diaji dina dinten ayeuna, ku Bapa bade ditegeskeun yen anu dimaksud ku naskah Biantara nyaeta teks tinulis anu bagian-bagianana disusun kalayan ngentep seureuh sistematis. Pikeun naon atuh bagian-bagian tinulis anu disusun kalayan sistematis teh? Nyaeta pikeun bahan bacaeun atawa omongeun dina Biantara. Patarosanana naon atuh anu kedah ku urang diucapkeun nalika urang Biantara? Tah pikeun ngawal eta patalekan kedah miang tina naskah Biantara anu bade ku urang disusun. Margi naskah mangrupi padoman kanggo anu bade Biantara. Kukituna urang kedah terang unsur-unsur nu aya dina naskah Biantara supaya urang dina nyusun naskah Biantara atau napi teks Biantara urang apal, henteu pahili, henteu kurang, tapi lengkap unsur-unsurna supaya efektif, efisien, turta lengkap. Unsur anu kahiji hartos anu kedah ku urang diserat dina naskah Biantara nyaeta bagian bubuka. Ieu bagian bubuka mangrupikeun runtuyan kalimat bubuka dina Biantara. Nambe nu kadua bagian eusi. Anu dimaksud bagian eusi di dieu nyaeta materi nu bade didugikeun tangtos dinujukeun sareng tujuan Biantara. Upami eta Biantara teh tujuanna kanggo Biantara pamapag panata calagara, tangtos eusina oge kirang langkung ngeunaan laporan panitia. Upami eta Biantara tujuanana kanggo mapag panganten nya, tangtos wae eusina ngeunaan mapag panganten sareng sejabina. Sarengsena bagian eusi nu katilu nyaeta bagian panutup. Tah anu disebat bagian panutup nyaeta kumaha carana urang dina naskah tiasa ngadamel kalimat-kalimat anu bener anu meurnah nya, tiasa nutup Biantara kalayan efektif oge raos kadanguna. Anaking mangga ayeuna urang bade ngabaladah ngabahas ngeunaan bagian bubuka nyata bagian anu kahiji dina struktur atau napi dina unsur naskah Biantara. Bapa bade nampilkeun hiji tayangan Biantara. Tugas hidup naon? Tah tugas hidup sadayana siapkeun pulpena, siapkeun bukuna, catat
naon anu kedah aya dina bagian bubuka biantara ku hidup tataan. Oke, bakal jadi poin-poin penting anu bisa nuyun hidup engke ngadamel naskah bubuka biantara. Ku kituna mangga ku hidup perhatoskeun Bapak bade ngayangkeun contoh biantara bagian bubuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu manata acara anu tos maparinan waktos kanggo simkuring ngadeg dina ieu tempat. Hormatin simkuring Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Campaka, hormatin simkuring Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Campaka, teu hilap oge karerencangan nu ku simkuring dipikareus tur dipikadeudeuk. Hadirin sadayana, simkuring salaku pupuhu panata calagara pagelaran kelas 8E bade ngadugikeun bijir pancen. Tah, nembe sami-sami ku urang ditongton tayangan bagian bubuka biantara. Patalekanana naon bae nu kedah ku urang dicarioskeun nalika urang muka biantara. Nu kedah ku urang diserat dina teks biantara. Anu janten pokok-pokok pikiran dina bagian bubuka biantara. Cobi nu kahiji kedah nyarioskeun naon kinten-kinten. Leres pisan. Ya. Nu kahiji kedah ngucapkeun salam. Piraku urang pidato ujug-ujug nyarios teu dikawitan ku salam heula. Ya. Nu dimaksud salam di dieu tangtos ari urang Sunda mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atanapi tiasa oge ku urang ditambihan ku ngucapkeun salam Sunda sampurasun. Ilaharna dina muka biantara mah hiji nu utami urang sateu acan naon-naon teh ngucapkeun salam. Nah, ayeuna saatosna salam naon deui nu kedah ku urang ucapkeun? Leres. Hamdalah. Muji ka Allah ari hamdalah teh. Naon sababna urang kudu muji heula ka Allah? Sabab nya Allah anu nakdirkeun urang tiasa biantara, tiasa cumarios. Jadi wujud urang ngaku kana kekuasaan Allah. Nah, dina biantara sabada salam urang biasana mukadimahna sok ngucapkeun hamdalah. Kumaha pok-pokanana? Rupi-rupi aya nu ukur nyebatkeun alhamdulillahirabbil alamin. Aya oge anu dipanjangkeun alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sareng sajabi-sajabina kadituna. Aya anu make bahasa Sunda teu Arab seueur contona hadirin anu sami-sami linggi mangga urang sami-sami muji ka Gusti anu Maha Suci. Tah eta kalimat teh sami sareng alhamdulillah maknana mah. Pokok pikiran namanya eta muji ka Allah. Eta bagian anu kadua. Nu katiluna nganuhunkeun ka MC. Naon sababna urang kudu nganuhunkeun ka MC? Kan ari biantara mah biasana aya dina forum resmi, sok aya anu ngatur acara disebutna teh MC. Ku urang mah disebutna teh panata acara. Nah, secara etika ngahaturkeun nuhun ka MC anu parantos maparin waktos ka urang biantara. Kumaha pok-pokanana? Seueur tangtos pok-pokanana mah. Kumaha hidup, kumaha mampuhna, kumaha kabiasaanana. Contona anu tadi mah kalimatna kieu. Hatur nuhun ka pangatur waktu anu parantos maparin waktos kanggo simkuring sumanggem dina ieu kasempatan. Eta contoh kalimatna. Sareng seueur deui anu intina
pokok pikiranna nyata nganuhunkeun ka MC nu parantos maparin kesempatan kanggo urang biantara dina eta momen. Naon deui kita nu ka tah laras pisan. Pambage nya nyebutan hadirin nu aya di payuneun urang. Etikana lamun urang biantara ku urang ditataan disapa nya jalmi-jalmi nu aya di payuneun urang anu hadir. Upami hidup biantara dina konteks biantara di sakola, acara-acara di sakola, pambagena tangtos nu kahiji ku urang dibagiakeun heula kepala sekolah, guru, TU nya pangurus OSIS, upami aya komite panginten sabada kepala sekolah komite, nembe ka guru, TU, oge ka siswa-siswi nya sadayana. Eta pambage kumaha pok-pokanana ari pambage seueur eta ge mung standarna pok-pokan pambage biasana nganggo kecap hormateun sim kuring. Contoh, hormateun sim kuring Bapak Kepala SMP Negeri bla bla bla, hormateun sim kuring Bapak kali Ibu Guru SMP bla bla bla. Sarang sajabi-sajabina eta teh pambage. Nu kalima naon? Tah, ngenalkeun diri. Supados hadirin tiasa mafhum kana kedudukan urang, kana kepentingan urang nyarita dina eta ringan. Jadi kacindekanana yen bagian bubuka dina naskah biantara paling saeutik kudu diwangun ku 5 pokok pikiran. Anu kahiji salam, anu kadua hamdalah, nu katilu nganuhunkeun ka panata acara, nu kaopat pambage ka hadirin, sareng 5 nikukur. Tah eta 5 perkara teh anu kudu aya, anu kudu diserat ku hidup nalika ngadamel naskah biantara. 5 pokok pikiran ieu tong aya nu kakantun supados hidup tiasa ngadamel naskah anu lengkep. Jelas pangintennya? Nuhun. Tah, salajengna mangga hidup tiasa ngeusian pancen atau nampi latihan anu parantos ku Bapak disiapkeun kanggo ngukur kamampu sareng paham hidup kana materi anu parantos didugikeun. Sakitu ti Bapa, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.